Abi mutorah kitab dibulak balik tentang fadilah puasa, dibulak balik tentang fadilah tahajud, dibulak balik tentang fadilah sedekah, dibulak balik maca dina kitab. Da eueuh contoh mah saya tuh. Pun urang ngucapkeun kitu si atuh diajar tahajud. Nya sakitu hungkul kalimatna. Lain kalimatna tapi non eta ulama nu nyariosna. Nu bade tah. Mujalasatu sholihin, mujalasah jeung jalmi anu saleh zadallah tambah naon ar-rabbah fil taat kasengsem dina taat. Lumawi urang sasarangan mudah-mudahan aya tempat anu saleh tadi begitu kan. Mujalasah saat urang ngaos sasarangan jeung jalmi saleh mudah-mudahan we di jalmi saleh kasanakeun saleh sadayana. Dengan pikir kurang pikir doa ka Allah hiji ditampi we sadayana mata sareng kitu mujalasana. Anu terakhir sareng ulama wa man jalasa la ulama zadahullahu ilma wal wara. Sajami anu jalasa sareng ulama jami pinter ulama ini maksudnya zadahullahu ilma wal wara, maka bakal kami ilmu jeung api. Nah jamin mah kita lamun urang mujalasah jeung jalmi jeung para alim ulama kaum ulama anu saleh, maka ieu bakal kami ilmu sareng wara api dina tingkah urang, apik dina ibadah, apik dina nyarios umpami menjelaskan sareng alim ulama. Nembe calikna hungkul eta teh. Kategorina ulama nu kumaha? Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Nya eta jalmi anu sieun ku Gusti Allah. Ari ulama teh jamak tina alim. Hartosna alim teh anu berilmu, jamana ulama anu seueur ilmuna. Secara bahasa ulama teh biasa wae saha wae. Dokter bisa ulama, insinyur bisa jadi ulama, santri bisa jadi ulama, cek bahasa mah. Tapi dikhususkeun ku Allah mun disebut ulama teh innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Nyata jami nusyun ku Gusti Allah eta disebutna ulama. Maka dina hiji waktos kanjeng Nabi ngadawuh kieu. Sareng kanjeng Nabi la tajlisu inda kulli alim illa alladhi yad'ukum minal khamsi ilal khamsi. Bener. Yuk. Isar kanjeng Nabi hadis. Anjeun ulah calik jeung seorang alim kajabi eta alim teh ngajak tina 5 perkara kana 5 perkara. Jadi urang upami urang di dieunan, urang anu payus urang dicaketan di riung anu kumaha. Upami urang pangaosan nu kumaha nu urang kedah dilabetan urang teh. Anu biasa ngundang kana rahmatna Allah. Bukan jeung Rasul dipasihan ciri-cirina. Anjeun ulah calik jeung seorang ulama kajabi eta ulama teh ngajak tina 5 kana 5. Minasyak ilal yakin. Hiji tina syak ragu kana kayakinan. Urang asalna tara salat ngadangukeun kiai nyarios jadi yakin bahwa ibadah teh makaduh pahala kamanfaatan age urang. Urang tara ngadoa ngadangukeun kiai nyarios teh jadi yakin namun urang ngadoa teh diijabah ku Gusti Allah. Urang tara saum ngadangukeun kiai ceramah jadi bertekad tadi kumaha urang hayang ngalaksanakeun ibadah saum. Urang tara sedekah nalika saya kiai urang tara sedekah asalna ragu sedekah teh jadi yakin kana pahala sedekah. Tapi sabalikna upami urang geus ngalaksanakeun amal ibadah terus nimbulkeun hiji pahala hiji pertentangan
hiji perdebatan ngaragukeun urang ya